Teteh nyeun ayam cincang keur isian cilok teh kumaha cenah? Yeuh ku abi dipraktekkeun ayeuna nya. Hayam pilet takaranna mah terserah rek saku kumaha oge bisa. Pokona mah hayamna kudu dipilet heula. Rek pahana rek dadana terserah eta mah. Terus dicoper tapi tong halus teuing. Lamun eueuh coper mah bae dicincang oge. Tah geus kitu gorengkeun bumbuna ieu teh bawang bodas, bawang beureum, cabe beureum. Lamun anu hayang lada nya ku cabe beureum garing geuningan. Pokona mah rek ku keriting rek ku cabe tanjung ge terserah. Asupkeun koneng bubuk, katuncar bubuk, pala bubuk. Lamun geus arasup bumbuna gorengkeun sing asak ulah nepikeun ka bau atah keneh. Lamun geus asak mah bumbuna asupkeun ayam cincangna. Gula galeh sing radakeun nepi ka asak heula heg bumbuan. Pokona mah ieu teh nepikeun ka garing, nepikeun ka eueuh caina besti. Bumbuna mah biasa we uyah gula pecin penyedap mah ararasup sesuai selera we pokona besti eueuh takaran ieu mah da. Cuman carana nyieun ayam cincang teh ciga kieu, ieu teh bisa keur isian cilok, cireng, pangsit oge bisa make nu kieu besti. Ari urang ge baheula mah sok disuwir-suwir lamun nyieun ayam teh tapi ayeuna mah asa capek cek teh dicoper we langsung. Pokona mah lamun geus garing geus eueuh caian eta geus asaknya besti tuh. Ieu teh tadi teh abi teh hayam teh 3 parapat loba kieu besti jadi cilok mah meureun teu sabaraha kiloan aci. Dipake isian cireng ngeunah, ieu teh dipake isian pangsit ngeunah, pokona mah ngeunah we besti cobaan we geura sok. Tah sakitu cara nyieun ayam cincang teh besti.